Ilahi laskulil firdausi ahla. Kahna ngariung mumpungna urang janten cukang lantaran urang ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat salam mugia kahatur ka panutan alam habibana wa nabiyana Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tehilap ka keluarga, ka para sahabat, ka para tabiin atbau tabina, oge ka orang sadayana anu malah mandar kenging sapatul uzma timantana dia melzaza. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anu kusim kuring dipihormat sadayana warga masyarakat RT 05. Ayeuna teh berarti Sabtu nu kadua dina sabadana urang ngalaksanakeun urang ikhtiar ka Allah, ikhtiar batin urang. Oge mudah-mudahan sini dicakeutkeun kana kabarokan Allah tina sagarupa bidang anu kurang keur dilakukeun khususna di RT 05 dina bidang usahana, dina bidang sagarupina. Mudah-mudahan we sing digampilkeun dina sagarupina kasehatanana warga urang Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anu teu darama nu di RT 5 anu teu tiasa kesempatan sok sebatan keun dina hadiahna ken ke arapinya pimpin deh kedo anak kusimpuling pon nama masuk we mun aya saha rapi belajar bersosialisasi oge ngalap barokahna. Oke mun aya sandi lo pamita aya masuk ke rapi jalan ieu pamita yang sok we rapi dina hadiahna tan api urang gentosan we. Tami urang tujukeun ka ahli kubur urang tawasul ka para rasul hadiah ka ahli kubur khususnya di dieu teh meureun nu pupuhna urang Matasim bin Camong, Manami bin Eyon, terus oge di dieu Ki Ukas bin Ion, Aki Masri bin Ion, terus Payutarna Maros, terus Bah Ota di dieu Bahwe, ponakum sadaya ahli kubur anu aya di RW 10 khususnya di RT 05 ieu. Oge anu parantos ngababakan ieu lembur nya urang teh kedah emot kana sejarah bahwa warung jati teh anu ngababakan awal nama nyata di Palitonggo aya Eyang Wali Padmanegara. Urang sami tawasulan, urang sami hadiahan aranjeuna moal aya urang lamun tanpa araya marantena nya. Kudu teh urang inget kana sejarah tah urang ikhtiar we walaupun levelna urang mah disebut level kecil terserah. Nu penting mah urang niatan we urang teh keur silaturahmi, selain silaturahmi nu jasadna ieu silaturahmi ka alam gaibna kasana ka karukun urang anu parantos ngantunkeun mugia anu sagala nu teu tiasa kaitikankeun anu teu tiasa ditakorupkeun mudah-mudahan dinadarkeun ku simkuring Allah langkung uninga. Mungkin kamari sababaraha kejadian di RT 05 ieu mudah-mudahan permasalihan anu aya di RT 05 khususna mudah-mudahan da sababna hirupah pasti aya masalah tah ku Allah dijen masalah supaya aya rahmat pitulung kanyaah tah ku lain kagorengan lain kaalusan salesama eta mah pandangan manusia. Nu penting mah eta kanyaah ti Allah nu dibikeun ka RT 05 supaya naon supaya terjadi pembelajaran ka payuna. Mudah-mudahan kejadian-kejadian ke belakang mudah-mudahan ulah terulang ke depan justru urang timbulkeun seperti kieu kakompakan RT 05 mudah-mudahan sing langkung-langkung kawan-kawan kanggo lembur urang keneh dipiara mah lain ku batur, lain ku RT batur, lain ku penduduk batur, ku RT 5 sorangan dipiara ieu lembur dina khusus batiniahna urang. Mudah-mudahan nyambung kana dohirna, kana usahana, kana kasehatana sareng tujuan-tujuan utami urang anu teu ka ikrorkeun, anu teu tiasa ku usim kuring ka nadarkeun. Urang sami kawitan mangga salatuna sok rapi pimpin dina tawasul sareng hadiahna. Cekap sakitu berhubung kana itu persitnya lain ieu mah yang berhubung kana di ibadah maghribkeun. Tapi mudah-mudahan we ulah ngirangan kana kabarokan urang ruang riung dina kasayan ieu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim.
Astaghfirullahaladzim Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin Nabiul Mustafa Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa jiranihi syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal qadalahum wa lahum yunqadun illa rahmatan minna wa mata'an yaqulu lahu kun fayakun. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Sadaqallahul adzim. Enak parang, enak pacul. Orang nyobana, orang ngaliwat mah masing-masing gitu. Kan ada bantuan tadi. Saan mo nang sedaya ikut temenan. Tah, anu boga biasa nyandak ya lah lamun isukan hayang dahar ditu. Nya nu bawa beas bewas kaos bawa urang kleletik nya mau beas nu mau minyak manaon. Sak urang ngaliwat di ditu meunangkeun di ditu sebenarnya posisi ideal. Urang leliwatan di ditu. Aya berarti itu jadi sambil ngababan lembur, ngababan jalan. Jalan bareng kenakeun. Tah guladik aduh penting oge kata aing palor aya orai tah isukan urang kana perencana pertama isukan mudah-mudahan sina izin Allah isukan orang ngabebenah jalan perbaiki lah nya salin eta ge bisa aya model kocok-kocok nya sambil jalan we urang perbaiki nuhun pisan Kang Neni. Terus aya masukan kadua mah disebutkeun nama jadi inti nama aya masukan masukannya orang rudingkeun nya urang ge kada rudingkeun sepotos masukan cenah kumaha kanu sok ngider anu ngalider ieu kumaha nu ngider ieu teh dipasihan rokona apa naona nya mangga kesepakatan warga gitu ge misalna nu ngider menang sabaraha dikasih lah berapa gitu. Nah eta saya teu henteu masukan eta terus kumaha cek barudak cing anu ngaliderna mangga ieu mah masukan. Oh masuk Mang. Jadi bios misalnya bebenangan misalnya lah setengah bungkus ada kalunya berenya laras teh pilih kita nyungkeun ridona itu bisa jang barudak mah islahnya walaupun dia teu sadayan hadir penting mah urang nu hadir di dia mengetahui bahwa yang supaya naon kadahar ku barudak naon ge genah gitu janten rezeki nu halal berbentuk syariat rokok atau minuman ya eta teh lah penting pemberitahuan urang itakeun we naon di menang sakitu langsung dihanapna pengeluaran konsumsi urang etakeun we supaya real eta masukan saya berenya ini yang masukan ti warga nya urang setujui supados naon nya setiap ada masalah urang rundingkeun jeung urang aya kita mah kan boga untuk ke depan naon jadi supaya naon ayana kemajuan di lembur teh ku aya interaksi ti wargana ngobrol ya untuk tama bon potos kan Ronaldo can nyambung-nyambungan ya aing sok direncanakeun wae da isukan mode hayang ngaban ronda can can selesai lamun teh diprak mah nih isukan mah bari urang prakna we urang bismillahan kabelah ditu heula we nya nyeret ka jalan nya anu aya waktos punten Pak RT jeung Pak hah Seribuan anu nyungkut mesin rumput nyungkut mesin rumput mesin rumput jukut gitu mesin jukut di saha iya Kempim karisma wah sunu champion omongan batur mah ini kan bade yang meser tuh kok meser Pak lamun rusak siap dengan tiap serisiko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimana wae ayana simkuring ketua RW 10 Asep Supriyadi ayeuna kararesan menuju kerja baktinya coy kita jalan terus ada jabrik dilinggih di Kampung Warung Jati RW 10 Desa Cipta Gumati
Kecamatan Cikalong Wetan, Kabupaten Bandung Barat. Mudah-mudahan ku perantawisan media ieu mudah-mudahan simkuring aya naonnya ajuan, mudah-mudahan kapayuna ieu jalan akses menghubungkan dua desa, Desa Cipta Gumati sareng Mandala Mukti. Walaupun kepemilikan tanahna ieu masih kene ini RSUD kapungkur waktu pembangunan dina pembangunan ya, rumah sakit tahun 98 udah buka 87 jalan dihibahkan kanggo masyarakat. Mudah-mudahan pemerintah atau sahawain desa ngabantos karena ngabangun ieu jalan inspektur jalan kanggo kamaslahatan lembur abdi. Begitu ti abdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, what? Oke, nih, oi, kira-kira pikir nih. Di Cisomang aya lapang. Aya, pasti can payunan bumi. Pikiran kita. Kegiatan tempatnya ada. Area kebangun jalan. Akses mari menghubungkan dua desa Cipta jeung Kalong dari Mandala Mukti. Alhamdulillah para pemuda khususnya di Kampung Warung Jati RT 05 biasa kene kompak lah sekieu mah para pemudana ngareskeun jalan, ngabersihan jalan. Emang Yan ya? Mohon Kak. Ya emang Ian putra Pak RT Mengagung fotografer cenah Pak Abdi ya. Cenah diajar ke koret. Koret we, Pak. Bersih, Pak. Semangat gitu nu dua dia mah. Kompak make bajuna ini ciga ieu. Ini apa? Ciga kapelan ge. Tarik jeung kedong mah. Muat Bang. Mudah-mudahan si Amerikna ya, ke jalan mah ke aspal. Si Amerikna weh. Beko mah teh teh. Hah? Beko. Beko. Beko bisa beko. Iya panjang nate hampir 200 meter di gerbang Desa Cipta Gumati Mandala Mukti, menghubungkan dua desa Kapalil nan luhurna belah selatan ya RSUD
RSUD Cikalongetan, Kabupaten Bandung Barat. Itu dikirim. Apa orang mayar? Kita nyokot mobil sih Tigor kali itu. Anjir. Ah sih serius Pak. Wah, asik atuh, Pak. Motor 2 sih kalau kita nyokot. Motor 2 sana. Saya Tigor mah. Itu inventaris ke orang. Erlim. Ulin. Terreligi. Jelek Pak. Hah? Mobilnya jelek. Nah, lain ku jelekna tapi ku bogana. Kudaek merena. Barokah di kolot. Wah, nanti dia lumayan tuh. Manfaat. Romet nang si kedau Pak ini. Ini ka aing wae goblok. Aing begitu Urang mah tah imeut memang karya tuh bah itu imeut urang mah. gitu. Video kok di tempat rata gitu. Tah bisa ngalukis mah gor ieu. Dinding. Graffiti kan. Graffiti. Tigor mah balik kita ngalukis mah. Kuno ngopi ya. Oh iya Pak. Dan bayar. Kaliwat, Sang. Maliwat. Beas mah mau serangan. Nu mau minyak, nu mana orang. Heeh. Nama beas. Jadi mereka kembali teh apa? Baheulana di rantauan enak kan. Teh, perelek. Si anu di dieu kalanya. Ini 10 habis 10-nya. Betul nuhunnya teh. Saya laut saya. Tuh aya ieu mah ci ayu. Turunnya teh. Aya mangga. Goceng 10.000 goceng uang. Jam. Gacan mah. Jenggu abi. Ya. Yuk, siap. Mohon. Lipatkan yuk. Nah anjing gua rese teh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Perelek teh. Selangkung teh. Ikhlasna.
Pulang mana tadi? Ayo. Udah. Tuh. Ya cai sini. Masuk. Nanti. Iya PRT. Liangat udah nih pas segede gitu sama Yang bagian mana ya? PRT. Lebih. teh nun teh. Dia tor. Ayo, Kiroman. Tuh. Nun. Oke. Pas juga. Ramai sarang. Ngawagol ibu. Oh ya, semuanya ya. Nuhun, Bu. Mangga. Dan dia kan? Aduh. Nuhun, Ma. Kemana? Halo. Iwa. Angsuran mangga nyanak ya teh. Ya. Nya. Non teh. Punten. Non teh. Kita datang ke lambat. Jero. Bisa mendidik cing. Nuhun, Be. Non di. Bisa mendidik dia. Cuma di dia kan? Dia tungguan di dia. Be. Nuhun. Pak. Hatur nuhun. Hatur nuhun, Pak. Non di. Ini, buat. Nuhun. Nuhun, Nuhun Bu. teh. Assalamualaikum. Salam. Nuhun. Dua warna mah tanah. Digoreng enak. Kapan lagi itu? Boy. Teh etang di 120. Tiga gitu udah. Mana nu? Tuh, gur berarti. Iya 17.500. Ya. Muat. Ayo itu ya. Ya itu kemana? Ya. 12. Kita sama aja. 17.500. Ya.